Saus gulena mantap. Tadi dia aya dendeng lado ijo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadayana sampurasun. Wilujeng sumping deui di YouTube channel yang paling sederhana di dunia, AA Kabayan. Kumaha saderek sadayana damang. Pasti penasaran dinten ieu AA neda naon. Dinten ieu AA neda anu amat sangat spesial sekali, istimewa pokok namanya. Dinten ieu AA disponsori oleh ieu tah. Duh, ieu teh naonnya? Ieu teh nasi padang ti Palapa Kitchen. Palapa Kitchen adalah padang fast food pertama kali yang ada di Indonesia. Bagaimana caranya kalian order? Kalian bisa lihat di caption di bawah ini ya. Dan di mana saja kalian bisa order, kalian bisa lihat di sini. Tong lami-lami teuing ayeuna mah urang ditata heula katuanganana ti Palapa Kitchen. Tah ieu nya alhamdulillahirobbil alamin, tos kadongkapan katuangan ti Palapa Kitchen, fast food padang pertama di Indonesia. Di dieu aya dendeng lado ijo, aya dendeng balado, sareng di dieu aya dendeng rempah hitam. Cuman ada di Palapa Kitchen yang ada dendeng rempah hitam. Ieu mah katuangan anu spesial pisan, anu didongkapkeun ti Palapa Kitchen. Aduh hatur nuhun pisannya Palapa Kitchen. Tah di dieu teu lengkap upami nasi padang teh teu dikucuran ku saos gulena tah. Tinggalnya saos gulena mantap. Wah, ieu mah enak pisan. Sataacan dikawitan videona tong hilap wawasuh panangan heula sareng tong hilap urang berdoa sasarengan, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tong hilap atuh di subscribe heula YouTube channel AA Kabayan, sareng tong hilap di like, di komen, sareng di share ke sosial media nu saderek sadayana gaduh. Sareng saderek sadayana tong hilap nyanda katuangan saderek sadayana supados pas nonton AA neda henteu ngiler. Sok ayeuna nyanda heula katuanganna urang tuang sasarengan. Hayu tong seueur bewara urang dikawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ieu tah dendeng baladona tuh tinggalnya cabena. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, enak pisan ieu mah. Keripik kentang balado. Tuh. Nasina. Tadi dia aya dendeng lado ijo. Dendengnya tuh enak pisan ya mah. Mantap. Tadi dia aya bitter belena. Aduh. Isinya tuh kentang, terus ada cacahan dagingnya gitu. Aduh. Nikmat ieu mah. Tambihan deui nya bumbu gulena tuh. Ameh becek cenah. Tuh. Kerupuk. Nah, yang ini cuman ada di Palapa Kitchen, dendeng rempah hitam. Aduh, tuh. Aduh. Enak banget rempah hitamnya.
seperti keluak gitu ya. Enak pisan ya mah pemirsa. Hmm. Sambal balado spicy sama sambal lado ijo dicoelkeun kana terong. Enak yuk sambalnya. Aduh. Ieu mah masakan Padang tapi siga masakan Sunda, enak. Ini masakan Palapa Kitchen pas banget di lidahnya Aa. Duh. Duh. Wah. Nikmat. Tah ieu nu salajengna aya soun bumbu kuning, dicobian heula. Wah. Bener-bener Padang banget rempah-rempahnya. Wah. Wah. Enak. Yuk orang cobian teh selong. Tuh, nya kadiekeun. Kana sambalkeun. Tuh sambalna nikmat. Duh. Gusti nu Agung Pangeran meh enak pisan. Wah. Ya tinggalnya bitter balance tuh. Aduh, iya mah. Lamun cek Sunda mah ieu teh para kedel kentang, tapi eusina aya dagingan. Nami modern teh bitter balance. Aduh. Wah. Mantap. Dendengnya enak banget. Duh. Mantap.
Hmm. Hmm. Wow. Mantap. Soun bumbu kuning. Wah. Wah, iya dendengna masih aya keneh, tapi aa moal diseepkeun sadayana. Iya dendengna kangge neda aa engke sonten sareng engke wengi. Janten upami aya nu naroskeun, nah eta teu diseepkeun, tenang masih aya sonten, masih aya wengi nya. Jadi bagi kalian yang mau order Padang fast food yang pertama di Indonesia, kalian langsung aja ke Palapa Kitchen. Kalian bisa lihat di description box gimana cara pesennya dan di mana aja outlet-outlet Palapa Kitchen di kota kamu. Pokoknya dijamin murah, meriah, sehat, higienis, rasanya mantap hanya di Padang Fast Food Palapa Kitchen. Hatur nuhun kasadayana anu atos nonton video aa ti awal dugikeun ka akhir. Hatur nuhun kasadayana anu atos subscribe, anu atos like, sareng anu atos komen. Sareng tong hilap saderek sadayana share ka sosial media nu saderek sadayana gaduh. Dugi dieu heula video aa dinten ayeuna. Hatur nuhun pisan kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hatur nuhun. Dadah.